Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalanyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Estu Bingah ku karana Gusti Allah nyalametkeun. Dumasar kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 40 genep B dugi ka 55 sareng nas janten puseur pangnyapan urang nyaeta ayat 40 genep B sareng ayat 47 anu unggalna kieu. Hate abdi muji ka pangeran, jiwa estu bingah ku karana Allah juru salamet abdi. Para mitra, sanaos jejer atanapi judul perikop nu diaos ku urang teh pupujian Maryam, nanging urang tiasa oge mahamkeun naon-naon anu disaurkeun ku Ibu Maryam ieu teh minangka sahiji doa atanapi paneda. Malihan mah upami ku urang ditalungtik ieu teh doa atanapi paneda munggaran nu diserat dina kitab Injil. Eusina mirip sareng doa ti Ibu Hana nalika Gusti Allah maparin Samuel. Kitu diseratkeun dina kitab Samuel nu kahiji pasal 2 ayat 1 dugi ka 10. Teras naon atuh anu istimewa ti paneda Ibu Maryam ieu? Nu kahiji paneda Ibu Maryam nyaeta perkawis ngamuliakeun Gusti. Gusti teh Allah nu nyalametkeun. Mantena mika emut ka jalmi nu laib, mantena dijungjung harkatna, mantena sifat welas, sifat kurnia demi langgengna kahirupan. Nu kadua, paneda Ibu Maryam teh wangun ungkaban syukur ku karena padamelan Gusti. Pidamel Gusti ngadidik jalmi adigung, Gusti nedunan jangjina ti sapraka pungkur danget ieu sareng salalamina. Nu katilu, paneda ieu kedal margi Gusti Yesus Kristus nu aya di lebet kandungan Ibu Maryam. Samudaya doa ieu baris negeskeun karya Gusti Allah nu hadir di lebet kahirupan Ibu Maryam nu bakal dinyatakeun oge kangge dunya ngalangkungan Gusti Yesus Kristus. Para mitra, ngalenyepan paneda Ibuna Kristus dina perayaan gumelarna Kristus ngajurung urang mika emut hartos Natal nu sayaktina. Nyaeta pernyataan welas asihna Gusti Allah ka urang nu meryogikeun juru salamet. Estu bagja urang nu ngantosan janji Gusti tinekenan. Urang ngamuliakeun Gusti Allah sareng bingah margi Gusti Allah juru salamet urang parantos gumelar. Wilujeng Natal. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu patali paneda Ibu Maryam nu mintonkeun kalintang agengna kanyaah Gusti ka umat manusia nu meryogikeun juru salamet. Abdi sadaya estu bingah tur bagja margi Gusti nyalametkeun abdi sadaya ku hadirna Gusti Yesus Kristus. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan danget ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.